Hayang wayang golek cepot baraya tah ieu bahana hayu gaskeun. Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel wayang golek cepot tah ieu 5 ramo. Jangkungna urang potong. Tah urang ragaji satosna buntung kieu teh urang pola heula tah 5 ramo oge lebarna tah urang cacagan urang kadekan. Dua belah sisina urang kadekan teras salajengna engke urang bentuk pikeun beungeutna tah urang segi tilukeun tah. Sapertos kieu segi tiluna baraya urang lalebah supados simetrisnya. Satosna kieu mah urang ragaji deui pikeun piirungeun oge pikeun piceulieunana tah. Sapertos kieu panginten baraya teras wae urang ragajian naon keur cirina teras urang kadekan deui. Urang kadekan ieu teh pikeun piceulieun heula ieu teh baraya tah. Kena teh masih kene ageng ieu teh engke teh dikageserkeun deui ku peso baraya nya. Teras wae ieu teh pikeun piirungeun sareng lebah pitarangeunana tah ieu pikeun pihulueunana. Urang kadekan, urang buleudkeun tah ieu upami ku peso mah lumayan bangga nya, bangga teh lain bangga ieu. Bangga teh tarahal baraya. Tah ieu teh kayu nu diangge teh sanes albasiah baraya cobi tebak ieu kayu naon ieu. Nepi ka keunah kieu ieu. Kayu teh cobi upami uninga ieu kayu naon baraya. Tulisnya di kolom komentar urang ramekeun baraya. Terasna urang sami kadekan sakabehna ieu teh pokona urang bentuk supados mirip lah kitu heulaanan mirip heula cepot. Da engke ngajadikeunana mah ku peso baraya ku perkakas anu langkung alitnya. Ieu mah senina ge seni ngadek keneh baraya ieu kuda kadek keneh tapi ulah salah ieu teh nangtukeun pisan. Dina naon proses ieu teh nangtukeun pisan saejeung henteuna wayangnya lain ku ngaraut wungkul saleresna dina ngabakalan oge. Eta nangtukeun letak-letak anatomi wajah tah baraya mangkana perhatikeun tah kitu sanes menggurui ieu mah sanes kitu da bongana sok nararoskeun da kitu teh ameureunana seueur nu ngadm seueur anu komen. Da abdi ge upami teh disuhunkeun mah moal wani kitu moal wantun da abdi oge masih kene lelek ngahalu oge acan paribasana nya dina kriya wayang kitu tah baraya nya. Tah urang sasarengan we diajar kitu teh mah upami salah teh mah urang sering saling koreksi kitu baraya. Tah ieu teh pikeun pangkerna oge sami urang cacag kitu teu acan lain teu acan nya masih keneh ageng gitu. Tah engke mah urang alitan deui baraya tah sapertos kieu urang spill ya urang deuketan. Kirang langkungna sapertos kieu meureunan tah baraya. Tah ieu nembe bakalan meureunan kin urang lajeng kana part anu salajengna nyaeta ngabedah langsung urang jadikeun tah ieu geus ngungkleung geus katawis nya baraya. Tah kitu meureunan hatur nuhun baraya parantos manco dina video-video kuring. Sakali deui hatur nuhun cag.